A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Takatsuri ari surah At-Takatsur makiyatun eta anu bangsa Mekah wahya sareng ari itu surah At-Takatsur famanu ayatin eta 8 pirang-pirang ayatna. Alha geus ngalaleikeun kum kamaraneh kabeh syagola tegesna geus ngalaleikeun geus nyibukeun kum kamaraneh kabeh an taatillahi tina taat ka Allah naon at-takatsuru pirang-pirang nikmat upami logat pun guru tipereng tah upami dina tafsir sawi mah makna lugawi at-takatsur teh nya eta berlomba-lomba pa loba-loba dunia gitu. Dimana cenah eta make disimpulkeun kitu kumargi eta at-takatsur teh diambil tina kata katsroh dilebetkeun kana wazan tafa'ala anu ngagaduhan makna musyarakah bainal isnen fa'aktsar. Tah atuh kulantaran kitu mah makna lugawi at-takatsur teh pa loba-loba dunia. At-tafakhuru tegesna berbangga-bangga pak bangga-bangga atau kumaluhur bil amwali ku pirang-pirang harta wal auladi jeung ku pirang-pirang budak war rijali jeung ku pirang-pirang pembantu hatta zurtum dugi ka yen jarah maraneh kabeh al maqabiro ka pirang-pirang kuburan bi an mutum ku secara yen geus paraeh maraneh kabeh falufintum tuluy di kalubur maraneh kabeh fiha di itu maqabir aw adatum atawa ngareken maraneh kabeh al mauta ka jalma anu geus maot takatsuron kana anu loba. Kalla ulah kitu rodon ari ieu kalla eta panolak saufa ta'lamuna bakal nyaraho maraneh kabeh summa kalla tuluy ulah kitu saufa ta'lamuna bakal nyaraho maraneh kabeh su'a akibatit tafakhurikum kana gorengna akibat saling berbangga-bangga na maraneh kabeh oindan naz'i dina nalikana dicabut nyawa summa fil qabri tuluy dina nalikana aya di alam kubur. Kalla ulah kitu haqqon kalawan sanyatana lau ta'lamuna lamun teh mah nyaraho maraneh kabeh ilmal yakini kalawan nyaho anu yakin ay ilman tegesna nyaho yakinan anu yakin akibatat tafakhuri kana akibatna saling berbangga-bangga makana perkara istagoltum geus katarungkul maraneh kabeh bihi ku itu mah latarawunna maka yakin bakal narempo sanya-nyana maraneh kabeh al jahima kana neraka jahim annaro tegesna kana neraka. Jawabu kosamin ari ieu latarawunna eta jadi jawab dina kosam mahdzufin anu dibuang wa hudhifa sareng dibuang minhu tina itu lafad latarawunna naon lamul fi'li lam fi'ilna wa ainuhu jeung ain fi'ilna wa ulqiya jeung dipindahkeun naon harkatuha harkatna itu lam fi'il ala roi kana ro kana fa fi'ilna berarti asalna teh latarawunanna tuluy dibuang si ain fi'il jeung lam fi'ilna heg harkatna dipindahkeun kana ro kana fa fi'ilna jadi latarawunna thumma latarawunna tuluy yakin bakal narempo sanya-nyana maraneh kabeh ha kana itu jahim. Takkidun ari ieu latarawunna eta jadi penguat ainal yakini kalawan nempo anu yakin. Masdarun ari ieu ainal yakini eta jadi masdar taukid
Naon pangna kitu engko beda lafadna li anna ro'a karena sayaktosna lafad ro'a wa ayana jeung lafad ayana bimakna wahidin eta tetep kalawan makna sahiji. Jadi ro'a jeung ayana teh eta teh lafad anu mutarodif sehingga masdarna lafad ain teh bisa digunakeun jadi masdar taukid tarkibanana tina fi'il lafad ro'a. Tsumma latus alunna tulu yakin bakal ditanya sanya-nyana maraneh kabeh. Hudhifa dibuang minhu tina itu lafad latus alunna naon nunur raf'i nun ciri i'rab rafa litawalin nunati karena nyandingna pirang-pirang nun wa wawi dhamiril jam'i jeung wawu domir jama liltiko isakina ini karena narima tepungna harap anu sukun dua. Berarti asalna teh latus alunanna tah sakitu dibuang si naon si nun alamat rofa'na heg jeung wawu domirna jadi we latus alunna. Yauma idin dina nalikana poe kitu tanwid iwad yauma ru'yatiha tegesna dina poenan nempokna kana itu jahim anin naimi ditanya nate tentang kenikmatan ma tegesna perkara maksud naim teh nyata ma perkara yultadzu dijadikeun alat ngeunahan naon bihi itu ma fid dunya di dunya minasihati nyatana kesehatan wal firogi jeung waktu luang wal amni jeung rasa aman wal mat'ami jeung dadaharan wal masrobi jeung inuman wa ghairi dzalika jeung salianti itu mazkur. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.